Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Rawarontek karya Serat Delia. Dinu jejer ieu carios dumasartina carita nyata nu kungsi kajadian di hiji wewengkon sawatara puluh tahun katukang, tapi nami tokoh sareng tempatna maahku pribados digentos, sareng tantuna caritana oge ditambihan atanapi diropea Dewi. Pihatur rebunuhun oge ke asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mangga nyangga keun. Rawarontek bagian ke-10. Sok sia ketrukan sakabeh ilmu sia. Ditadahku dewek maah. Dalimin, nyaritana matak panas kadengena. Dharma, kagok asong, manehna ngawatek sakabeh ajiana. Seburut kadua dampal leungguna mendorong keun ka alebah awak Dalimin, wus. Sora angin nu diwengku ku ajian Dharma, ngahanca awak Dalimin, tapi Dewi Dalimin kalah ngagak-gak, bangunna teu uregrog. Mun seuk lain ka Dalimin maah, piraku teu amburasut atuh awak nate, kakenaan ajian Dharma nu geus menang ngombinasi keun. Hahaha, dengeku sia Dharma. Mun sia hayang nyaho. Sakabeh ajian wu ayana awak sia, kabeh moal mempan ka aing maah deuleu. Sia maah ukur tai kukuna, aing maah gus nepikana tingakat nu pangluhurna, rek ajian naon? Braja musti, gelap ngampar, bentar sungsang, jauh mulai nage, geus nyampak tur nu pang sampurnanana bangun aing maah sia. Dalimin, nepak dada naker, asa aing pang jagona, berbagi tinawi.
Darma, kago asong. Pikirna tibatan kudu nyerah maah, kajeun teuing pae, ancur tutumpuran. Kop Dewi kanu bedok, nu tadi ditancep keun nataneo. Hiu. Krep. Krep. Sababara kali awak Dalimin disabetan ku bedokna, tapi jika tadi kita, ukur diusap, langsung lita Dewi. Nepika akhirna Darma nyabet beu houngna Dalimin, kalawan buat ajian Braja Musti, nu dipalar sangkan leuwih kakuatana. Ceras. Gulutuk, sirah Dalimin kuat ka ngagulutuk ka handap, getih mancer tinu beu houngna, tapi mata kaget anu nempo, sirah Dalimin nu geus buntung teh, masih keneh hirup, bari seuring ngagak-gak. Awakna angger masih keneh ajek, ngajega dina kayaan ewoh sirahan. Rawa rontek. Aing mah sarbu kali pajero sapoe. Sarbu kali hirup, pokna, bari terus leunguna nyokot eta sirah. Tuluy diterap keun Dewi kana beu heungna, rap Dewi wi normal Dewi, taya tapak-tapakna acan. Minggu siah Darma. Bosen aing ngaladenan sia maah. Cacing cau sia. Yaat, belesur leunguna cepet naker. Teu bisa kagiwar keun Dewi ayeuna maah, jebrot. Nengel pisan kana dada Darma. Kuat ka jungkel jumpalik Darma teh, dadana asa rujat, terus kita nangkarak bengkang, bari ngararsa keun ka nyeri nu lain dikira. Sakitu ge masih keneh untung, lamun seok ninggang ka aja lama biasa maah, harita keneh gegeus lepas jeung nyawa-nyawana. Tapa Darma maah masih keneh bisa hudang, bari jeung geus teu puguh titingalian ge, maksa keun Dewi rek ngalawan. Hahaha, nyata sia teh ayaan gening awakna maah. Mun seok kanu bolos strong pisan maah, geus modar sia teh. Sor maju siah mun panasaran keneh maah. Dalimin, beuki muanake ucap-ucapana teh. Anu akhirna Darma teh geus teu kuat Dewi nanadang ka nyerita tuna, jaba ditimpah Dewi ku Dalimin teh, Darma nangkarak bengkang, teu bisa walakaya. Awakna geseng, kakenaan ajiana semu gunting, Dalimin. Ku aing moal dipodaran ayeuna sia. Jor teangan Dewi ilmu nu leuwih ti aing. Isuk atawa geto, ku aing teu weleh ditungguan. Wayahna sesuai jeung perjanjian, pamajikan sia rek digubuk ku aing, jadi milik aing. Dalimin, bari nulak cangkeng, niu teup ka Darma nu geus teu eling. Burok. Hayu urang ka gogobrogna si Darma, urang nyokot pamajikana, ceuk Dalimin. Atuh beralwi harita keneh, Dalimin jeung si burok teh, arindit Dewi ka imah Darma, rek mawa pamajikana. Waktosna seep. Caag hanca.
Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring. Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Atananapi di komen manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpuh gemao siu maah bakal kabawa Sangora Dewi. Kangge enu resep cerita misteri. Mangga dangukeun leuweung larangan di channel Mang Augustin.